Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda linnasi kaffah wa anzala 'alaihil qur'ana linnasi rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhi syari'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أحبني كان معي في الجنة. الحديث. وقال العلماء في كتابه واعلم أن الاعتناء لمولده صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وذلك يحصل بإطعام الطعام وقراءة القرآن وذكر قصائد النبوية. وقال القائل buah kopo, buah kopi, buah gedang di sebanan bil khusus ka urang dia ulah poho ka Gusti anu maha suci. Muga-muga urang sadayana sing dirahmatan. Amin. Buah kopo deui, buah kopi, buah gedang di sebanan bil khusus ka urang dia kudu sing mahabbah ka Kangjeng Nabi. Muga-muga di akhirat urang sadayana disafaatan. Amin. Buah kopo deui, buah kopi, buah gedang di sebanan bil khusus ka ibu-ibuna ulah sok ngalunjak ka salaki lumbayan usim tiris purah ngekepan. Alhamdulillah. Buah kopo deui, buah kopi, buah gedang di sebanan bil khusus ka panitia ulah poho ka baris kiai wayahna bakakak gerak kardusan. Hadratil mukarramin, para asatidil kiram, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para kiai, para hujaj, para sepuh-sepuh sadayana anu tetiasa ditataan kusim abdi hiji per hijina namina, namun insyaallah teu mengurangi rasa hormat beserta takzim sim abdi ka para guru, para sepuh sadayana, khususil khusus ka anu mulia guru sim abdi anu parantos hadir di painan urang sadayana anu hapunten tetiasa disebutkeun namina ta'ziman wa takriman li ulumi. Sim abdi tetiasa masih naon kanggo marantena para guru-guru sadayana iwalti doa sanaos bari jeung mintul doa sim abdi mun diaminan ku jamaah sakieu mah seueur pamugi ku Allah diijabah. Amin. Doakeun kurang sadayana muga-muga guru-guru urang, sepuh-sepuh urang dipaparan dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala anu barokah. Amin. Bil wasilah guru-guru urang sadayana dipararanjangkeun umur. Muga-muga urang sadayana tiasa ngalap ilmu ti marantena guna geuseng bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Terhilap sim abdi nyanggakeun hormat bil khusus ka aparatur pemerintahan dimulai tingkat atas sampaikan ke tingkat bawah
dimulai Bapak Lurah, aya Lurah Naya, aya Palurah Naya, khusus doa urang sadayana ka Bapak Lurah, muga-muga dipasihan kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngabangun desa urang sadayana, amin. Khusus ka Bapak RT urang doakeun muga-muga RT nu aya di kampung urang masing-masing muga-muga dipasihan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Naon sababna nu mantak RT kudu didoakeun sabar dengdengeun sabab hirup jadi RT pangcapena jeung pangripuhna pamaidoan panglobana tapi gaji pangeuweuh akur-akur. Sabaraha gaji RT 200 tahun, Masya Allah. Makana pamajikan ge biasana sok kuru ke pamajikan RT mah. Di dieu pamajikan RT kuru talintuh lintuh, alhamdulillah ku 200.000 ge sataun jalintuh bae lah. Masya Allah, tabarakallah. Coba ge lamun dititenan ku urang dengdengeun nek kumaha teripuh nata hirup jadi RT. Aya beas raskin anggaran ti pamarentah sok aya ka dieu sok aya. Heueuh mere ongkoh diraskin-raskin henek kana hulu angen bunya. Jabuktina mah atuh lain jelema miskin bae tanu meunang nu sugih ge meunang. Bo mendingan surah he. Ku cocok doang lah. Aya ngabagikeun beas raskin di kampung urang masyarakat anu teu kabagean nu dipaidona mah aya ngabagikeun duit naon buah kula mah teu ararapal ieu anu teu kabagean masyarakat pasti nu dihewaan mah Bapak ting torek ting kubating di kampung urang aya nu maling kotok kapanggih nu malingna diuruskeun di imah padahal RT teh ilu maling teu naon. Ting torek ting kubating anu leuwih parah di kampung urang aya nu reuneuh jadah kapanggih nu ngareuneuhanana diuruskeun di imah padahal RT teh ilu ngabuatan teu naon. Ripuh dengdengeun hirup jadi RT mantakan ulah rosa teuing tamaido kana RT. Jabuktina lamun teh eureun RT di urang sok nyiar gantina rada hese bener. Tapi sanajan bari jeung kitu dengdengeun pengorbanan RT jasa RT di kampung urang luar biasa, Masya Allah. Lain itungeun luar biasa kagiatan sagala naon kudu digerakkeun ku RT. Urang doakeun ku sadayana muga-muga RT nu aya di kampung urang sanajan bari jeung hirup pangripuhna pangcapena muga-muga ku Allah Subhanahu wa taala sing diseureurkeun sing digedekeun darajatna jaga di alam akhirat, amin. Ya Allah ya Rabbal. Hidup RT, hidup RT. Atuh hirup jadi samodar. Asa nama ya kuluhum nagarati RT khusus doang nama ada tanya. Tahilap sim abdi nyangakeun hormat bil khusus ka para panitia penyelenggara PHBI peringatan Hari Besar Islam dilahirkeunana junjunan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususna kampung Tenjolaya anu parantos ngorbankeun harta, ngorbankeun tenaga, ngorbankeun pamikiran demi terlaksanana ieu acara dina danget ayeuna. Muga-muga sadaya pengorbanan anu parantos dikorbankeun ku urang dieu dimulai harta jeung sajabana anu parantos dikorbankeun muga-muga ngajadi wasilah dijadikeun amal kasayan pikeun sampeureun urang jaga di alam akhirat, amin. Ya Allah ya Rabbal. Tehilap sim abdi nyangakeun hormat bil khusus ka para bapak miwah para ibu sadayana anu nampak hadir dina ieu tempat anu mulya mungguh Allah wa ima anu teu nampak hadir dina ieu tempat anu ngupingkeun cariosan sim abdi kum ka sadayana sangat dipihormat dibanggakeun muga-muga riung mungpulungna urang sadayana dina danget ayeuna bil barokah takzim ka rasul bil barokah ngagungkeun kelahiran Nabi munajat urang sadayana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala muga-muga urang sadayana ditakdirkeun ku Allah bisa zarah ka kota Mekah jeung bisa zarah ka kuburan Nabi nu aya di Madinah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa
balik kesarangan bu sidana waghfir ma madhaya wasi'al karami waghfir ma madhaya wasi'al karami ya Allah Rabbuna Rahman ku berkahna maulidan mugi Gusti ngaijabah bisa zarah ka Madinah mugi Gusti ngaijabah bisa zarah ka Madinah. Yuk sasarangan bu ya Rob Mustafa balik sajibkan ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami amin ya Allah ya Rabbal bu ibu cager hoyong bisa jarah ka Mekah bu ya calalageun kahayang nama geus boga duit nanggas eta masalah nanya bapak-bapak sarua hoyong bisa jarah ka Mekah Pak alhamdulillahirabbil alamin deung-deungeun ku bagja masya Allah lamun urang teh rindu ka Rasul rindu ka Nabi geus kasoran bisa jarah ka Mekah jeung bisa jarah ka kuburanana nu aya di Madinah maka mudah-mudahan bil barokah pamenta urang tadi munajat kanu kawasa sanaos bari jeung doang siga nu kitu doang siga nu siar tapi muga-muga aya nu diijabah bisa berangkat ka kota Mekah jeung ka Madinah ka kuburan Nabi amin ya Allah ya Rabbal ngen pedah Pak lamun urang nyuhunkeun hoyong bisa berangkat ka kota Mekah mentana keur diimah urang warid baik ti guru maupun ti mana bae mentana ulah bari gogorowokan doang tadi kunaon ka Nur Jaya bisi kadengieun ku pamajikan nu rada cerewet teh rada menyek cik salaki ya Allah ya Rob hayang geura bisa berangkat haji ka Mekah cik pamajikan ada ieu boro-boro ka Mekah tololnya puguh macana can boga jeung jajan-jajan acan sok aya pamajikan nu kitu aya nyamplangkeun ngaranna ka salaki aya nu kitu aya pamajikan di aya ku kieu bage kulama ye di jadwal muludan ku panitia aya nu 500.000 saurang aya nu 300.000 aya nu 200.000 aya nu 100.000 meureun salakina keur di musola atanapi di masjid milih nupang gede nak 500.000 begitu balik ka imah bebeja kan jadi pamajikanana neng kakamu nama tadi milih muludan ieu jadwal mulud milih nupang gede nak 500.000 kumaha cik pamajikanana nyapolongo aya sok itu aya Allah kacana bapak dia Allah
naon Allah nuletikeun ti kitu ka aya janah da nu 100.000 ge menye bapak dia menye. Masya Allah pan lepot deui beta kahayang urangnya teu care didukung teh ku pamajikan. Makana dengdengan ieu pula sok aneh kabi kang zaman kuari. Teu di dieu teu di ditu Pak. Pangajian teu di mana-mana penuh rata-rata ku ibu-ibu. Syahriahanana penuh ku ibu-ibu, mingguanana penuh ku ibu-ibu, nguludanana penuh pangajian ku ibu-ibu. Tapi aneh bin ajaib dengdengan boro-boro ku ieu itu teh semakin ningkat ka Gusti Allah ibadah ieu mah tampola nu ngalunjak mah kalau jadi salaki ngalunjak bae nu tukang nganyek-nyek ka salaki mah nganyek-nyek bae nu tukang nincak hulu salaki mah anger nincak hulu salaki bae. Oh, cik ibu-ibu dak ieu mengebek urang teh ngalah tenang bae bunya. Engke heula bapak-bapak ulah laju akur bae tenang. Ieu mah urusan kula bae jeung ibu-ibu heula. Laju datang ka imah teh ulah dicocok-cocok teh ulah. Ku dia kadeng cenah sarbinah tadi. Kan uja kadeng. Ulah dikitu-kitu engke bari ngalieung teh kana urang teh. Kajeding cenah ku ceuli aing teh. Tenah di bepan pasti adi bae urusan. Ibu hadirin rahimakumullah. Bu. Ibu naik ngaji didengekeun penting ieu Bu. Moal hewa moal marah moal ngococos ti heula moal lamun kasinggung kusim abdi moal mamarahan. Doakeun kurang sadayana ibu-ibu dina danget ayeuna mun aya nu kasinggung ku ngaji ngaranna balik ti heula doakeun kurang sadayana muga-muga ibu-ibu tersebut dipangnyandungkeun ku salakina amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak nyebut amin namun dirosah doangna miharap meningkeneh balik ti heula bapak-bapak. Ya Allah ya Karim tabarakallah. Bu deleto akhlak sifatna istrina Kangjeng Rasulullah anu namina Siti Khadijatil Kubra. Eta Siti Khadijatil Kubra putri atanapi istrina Kangjeng Nabi anu pangsepuhna putrina Ki Huled pangsugihna di kota Mekah pangbeungharna di kota Mekah. Dengdengeun Bu cenage eta Siti Khadijah sakitu pangsugihna jeung panggagahna di kota Mekah tapi geus dijadikeun istri ku Kangjeng Rasul mah takdim jeung hormatna kanu jadi salaki luar biasa. Bu cenage Siti Khadijah malamun Kangjeng Nabi calik di luhur kursi Siti Khadijah moal wantuneun nyaruaan Kangjeng Nabi anjeunna mah calik di handap ku saking hormat jeung takdimna kanu jadi salah. Ari pamajikan urang mah lain ki tampolah salakina mah dihandap kekedengan manehna mah wanian ucang-ucangan di luhur kor meh beinung sukuna asup kana liang irung salakina aya nu kitu aya. Laju cenah Siti Khadijah mah Bu lamun Kangjeng Nabi teu can tuang Siti Khadijah moal wantuneun miheulaan tuang nu jadi salaki. Ai pamajikan urang kumaha tampolah diajak dahar ge ku salaki pan hayu naik dahar duh hampura kasih Nabi marada teu ngeunaheun beuteung ya atuh teu ngeunaheun beuteung teu meureun si eta mah eungap ieu nyatu geus 3 kali. Mana-mana kan urjaya mutrakan kejo ngakeul ngaranna direresan tina dulang jeung tina pangari atuh murae sagede peureup diaur uyah atuh nyatu eta ngaranna. Kadua manehna mangasakeun deungeunna asak deungeunna atuh biasa jeung kejo di bae 2 kali nyatu. Katilu ngahuapan anakna teu seep ngahaja ieu nyukna gede atuh 3 kali dahar. Masya Allah turuk-turuk tenu kula tenu batur pamajikan urang medeng-dengen tampolah dihareupeun salaki muak bewanieun bletuk bae
sanggeusna muak di hareupeun salaki lain geura mentah hampura ka salaki tampolah bari neuleuh banget pan bau cenah kanya torek tinggu bating. Masya Allah tabarakallah. Sim abdi sok rada ngaheuleng dengan kunaon ieu bikang kararieu nya. Masya Allah kitukeun kunaon inan ku zaman tah setelah dianalisa di pikiran dengan horenganan mah moal wani ta pamajikan muak di hareupeun nu jadi salaki lamun salakina telok nyontoan muak di hareupeun pamaje. Oh begitu lebih kang mah diangkat ngagoah dilelepkeun ngagoahnya. Masya Allah tabarakallah dunya lah urang mah digagah-gagah ge keluarga bekok kabeh ieu iwal ti urang mah jampena paling nageh memeh paeh siling pentakeun hampura heula antara salaki jeung pamajikan malah mandar ka dituna urang teh aya gantar kakaitan. Mudah-mudahan salamet kejaga di alam akhirat amin ya Allah ya Rabbal hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus ya terus kahartos seriusan si mabdi kahartos cik guru baheula ngaji malah mun ditanya jamaah geus kahartos geus ya soalna bisi loba teuing mangke ngumek dina hulu. Coba sakali ditaros mabdi kahartos teh can teh can cik guru lamun ngaji geus nek aya kana satengah jamna jamaah ditanya teu kaharti be meujeut balik tinggalkeun moal kaharti meureun geus ieu mah nek kaharti teu kaharti kumaha kula bae ngan kula mah lamun geus capek mah nek eureun bae deundeungan naon sababna atuh geus capek geus ripoe geus capek mah boro-boro ku bapak-bapak jeung ibu-ibu nu terus-terusna urang bari karake nyaho sanajan ku pamajikan gesok di mah terus atuh geus capek mah meujeut ripo nek kumahannya. Masya Allah tabarakallah bari jeung ieu sawarana geus sesa deundeungan di tanggal 2 abdi sampekeun ka ayeuna lah ieu aya keneh mulut jagi sukta di dahu insyaallah mun teh panjang umurnya fiduana bae geus mopo ripuh ieu ku kasepuhan bae ieu Masya Allah sieun abdi rencangna abdi mah sareng santri kasepuhan itu sareng santri kasepuhan jadi kadieu mah atuh insyaallah guru abdi sepuh abdinya. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bari jeung deundeungeun ieu nu tukang ceramah lamun dilelekan bisi di belah dieu ge aya kiai guru urang tukang ceramah eta ulah maido ulah kasebutna nyawa dina urusan naon horenganan mah nu tukang ceramah di bulan mulud teh gede fitnahna di masyarakat. Nah segi naon ka Nur Jaya dina segi kuluhum deundeungeun berkat etapan ieu mah keur ngobrol heula urang ameh ulah tunduh teuing eta biasana anu geus kalewat biasana lamun tos ceramah eta sok diberkatan biasana wallahu alam di dieu mah itunya ieu mah keur ngobrol biasana sok diberkatan mangka eta berkat di sok rada loba biasana di dieu mah duka teuing nek aya teuing nek eueuh nya kitu jadi can kadeuleu-deuleu tapi di dieu mah aya lah parsel namanya deundeungeun pan eta dibere berkat tinu muludan tampolah mangasakeun ge ti keur isu keneh pan jaripuhnya deuk diasakeun balik datang ka imah jam 2 tampolah datang ka imah 2:30 ge nyorah tamu perjalanan jauh aya ti Serangna ti Pandeglangna perpojokan atuh pan biasa balik rada geus rosa nek nyedek ka suku datang ka imah tabakakak tampolah rada aya hasil mah karak gerada tampolah coba ge ku urang pan rada loba ieu dibikeun kata tangga bingung teu dibikeun ja bingung dibikeun tampolah saparo kata tangga deundeungeun kumaha pan cik tatangga la ilaha illallah ya kiai geus asem bekarak dibikeun coba ge padahal hasem mimiti
teu dibikeun dibalangkeun kurang ka paruntahan kadeuleun ku tatangga. La ilaha illallah tak kiai meditna kabina-bina kadua pamajikan doang cenah eta pugu tatangga maharayangan kalah dipiceuna kalah makana sing hade ieu di dieu ye ulah asem lamun bahan asem meni atahna bae aduh nya atahna bae teuing tama beas bangsa 2 karung gitu ulah loba-loba lagi sok bingung na eta aneh nama unggal ngabekelan kiai atunya teu kula teu sasah sok kana kardus aneh kula sok bertanya-tanya dina hati naon eueuh karung gitu padahal nama jadi asupkeun kana karung dielep dikarut belang bek kana mobil ngeunaheun teu acak-acakan babari jasa nya itu bisa eueuh karung nae dina mobil karung geus disadiakeun Allah bohongnya kula mentelok mikiran nu kitu penting torek pemikiran panitia. Ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah saeutik kurang ngaos deung-deungeun bahwa urang kuari keur memperingati dilahirkeunana junjunan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti urang kuari keur mempertahankeun keimanan urang, keur mempertahankeun rasa kacintaan urang, keur mempertahankeun rasa mahabbah urang ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mun kacintaan urang, mahabbah urang, keimanan urang ka Rasul ayeuna bisa dipertahankan sampaikan ka urang maot, maka niscaya kacintaan urang jeung keimanan urang ka Rasul bakal bisa nyalametkeun urang ke jaga di alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetapi hadirin hadirat rahimakumullah, ieu zaman geus canggih, zaman geus modern, nu geusina ge geus araraneh sehingga loba perkara anu bakal ngaganggu kana keimanan urang jeung kacintaan urang ka Kangjeng Rasul. Bahkan aya beja jelema zaman kuari ditokohkeun nu pianehkeun aya nu bisa ngobrol jeung sireum, aya ngadenge ba bisa ngomong jeung malaikat, aya malaikat gebeak dicacaplak, aya pan aneh jasa deung-deungeun ja guru-guru urang anu ti dieu ti wanasalam almarhumna abah lah abah nu masih jeneng keneh atuh jatelok ngadenge urang kitu lah bener Pak. Masya Allah tabarakallah, makana luar biasa di dieu masih aya keneh kasepuhan guru urang di wanasalam anu masih utawina nyandak ti Abuya Suhaimi Al-Maghfurlah pada rincang deung-deungeun gerak 7 kurang ta guru urang tah anu di pasar Wanasalam lah aya guru urang luar biasa utawina ti Abuya Barokah. Di ditu di Cibaliung aya 2 deungeun Syekhuna Abah Haji Endin di Gadog jeung Abah Haji Beni di Sadang, aya 2 lah deungeun gerak dengan bahkan ditokohkeun masih ngaku-ngaku ti Banten keneh aya jelema zaman kuari mah anu ngamusuhan para habaib. Leres ngadenge euy Pak Bu urang mah masyarakat jelema bodoh termasuk sim abdi nu nyarita urang mah teu timu nek ngaji kitab urang mah teu apal nek macana ge boro-boro kunyurah urang mah teu bisa deung-deungeun komo ngaji tentang ilmu nasab jeung sajabana urang mah jelema bodoh urang mah jelema teu ngarti kitab urang patokanana kiai-kiai urang kitab urang patokanana guru-guru urang anu baheula. Mana guru-guru orang anu baheula di dieu ge ngaleuyah guru-guru urang anu baheula termasuk abuya-abuya urang loba anu geus ninggalkeun urang
deuleu model Hadratus Syekh Mama Uci Cilongok, deuleu Hadratus Syekh Abu Yatim Yati Cidahu, deuleu Hadratus Syekh Abu Ya Bustami Cisantri, deuleu Hadratus Syekh Abu Ya Otong Ciandur. Can pernah ngadenge fatwana kudu ngamusuhan para habaib dengan aijol zaman kuari aya sekelompok jelema ngamusuhan para habaib wayahna ku urang ulah tuturut mun urang mah sieun dengan deuleu bae kiai-kiai urang anu baheula lalurus di jalan Allah. Muga-muga hadirin hadirat sadayana bil barokah urang ngarayakeun muludan dina dangat ayeuna, muga-muga dijaga keimanan urang ka Kangjeng Rasul, kacintaan urang ka Nabi, kacintaan urang termasuk ka keluarga-keluarga Nabi. Muga-muga urang sadayana dikuatkeun sehingga urang sadayana balikna jaga kalam akhirat. Mudah-mudahan kenging syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Laju ka Nurjaya ieu muludan naon kudu dilaksanakeun bae kudu. Naon sababna nu mangta kudu dilaksanakeun bae? Sabab ibu bapak sadayana lamun dilelekan ibadah urang mah nek nu mana anu diandelkeun ka hadapan Allah tanpa dibantu ku syafaat Rasul. Ka Nurjaya atuh abdi mah pan tukang salat. Ieu musola tuh muna mah atuh abdi nu sok biasana ge. Nu ngeusi musola abdi mah telok katinggaleun di imah karuh kitu keneh. Abdi mah tukang salat nek ngarepkeun salat bae boleh. Ngan lamun dilelekan dengdeungeun kula mah yeuh nu nyarita eta salat asana teu can aya sawaktu be anu rada ngarukun can aya. Sabab urang mah dengdeungeun ai salat teh beungeut yang hareup ka beulah barat ai hate ka kalayang beungeut yang hareup ka beulah barat hate kalah leumpang ka saw kalah leumpang ka pas. Usolli fardhu zuhri Allahu akbar. Dur be hujan. Waduh hujan deui. Geus kieu mah daekeun turun ka sawah ya. Kitu-kitu Bu. Cacahan hate osok. Ibu-ibu nek salat subuh, usolli fardhu subhi Allahu akbar. Masak naon ya. Duit teu boga pasakeun eueuh. Nyamana anak naik sakola, salaki ngarengkol bae. Kaduhung yang kawin jeung si eta. Tampol keur salat ge terus ngocoblak hate ka mama. Ya Allah ya Karim, tabarakallah. Tampolah mah urang perkara anu leungit didengdeungeun, leungit keur salat jadi ingat coba ge nek kumaha jaku ngacaprak ieu hate dengdeungeun. Abdi be terakhir ngalaksanakeun salat fardu tadi salat maghrib ditutup di mana di pom teh di pom cangkore teh. Ieu terakhir isya teh can abdi. Mudah-mudahan dikuatkeun ku Gusti Allah, disehatkeun, diazam. Insyaallah abdi tos beres acara nek salat buka di masjid mana tah. Terakhir ngalaksanakeun salat fardu sim abdi tadi salat maghrib di pom. Begitu salat dengdeungeun sholli Allahu akbar. Kayak ieu tempat acara jauh kene, bona mah jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Sugan bae ulah penting-penting acara. Besar dari ibu soal. Allahu akbar. Sugan bae jam 11 balik ya sugan bae. Sami Allah. Geus nyaman teh ge sukudu ieu deui. Ngacaprak bae tah hate. Du ka batur mah. Ngeun abdi mah tanalian hate nalika salat ku hese dengdeungan pantas jeung wajar katawadoan kolot baheula kiai-kiai baheula sok ngabahasakeun punten cenah abdi mah teu bodo-bodo acan korenganan mah karasa kusim abdi dengdeungeun hayang nincak kana makom bodo bae ge kana tingkatan bodo bae ge khusyuk dina salat asana teu can nyambung kana tingkatan bodona bae ge.
sabab khusuk bodoh dina salat eta bisa istihdor hate nafsir kenaon anu dibaca nalika dina salat. Allahu Akbar. Inni wajjahtu sanyana abdi madhep ka Gusti wajih terus lilladzi istihdor hate ka istighol kudinya kadinya tadabur bil qiraat ieu sim abdi mah teu can nyampe kadinya aja. Atuh kamu ibu-ibu mah kadal ku abdi rada asana mah kamu tukang nyarekanan kasalaki ieu banyak nganyanya kasalaki oh tukang ekek. Ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah, cobalah sholat doang nu kitu pirahula lamun teu dibantu ku syafaat Nabi deung. Oh Kang Nurjaya abdi mah nek nu diarepkeunana tina puasa bae puasa nu mana Ramadan kak pan tukang puasa urang mah puasana ngeun hukur ngentelan beuteung ti beurang doang mindahkeun barang dahar ti beurang doang nu tadina urang endah barang dahar ti beurang jadi ti beuting ya buktina mah beres puasa awak kalah ngagedean tampol pan dia lintu amat cik babaturan anak dia puasa ongkos bulan-bulan Ramadan dia lintu amat oh itu cocok dusun yang macana bikang becana lamun di KB tampolah ngagedean cocok macana itu di sarua puasa ijana mun cocok puasa ngagedean orang barang daharna urang memunti penting leuwih-leuwih daripada ti bulan sahau bener bu bener taraweh kan Jaya abdi manurek diharapkan di harapan Allah taraweh nu mana ja urang mah taraweh nah hayang nu gancang bae bener bener bu jawab nu jujur lamun di dia imam taraweh aya dua aya nu gancang aya nu ngebut aya nu gancang aya nu kendor milih nu mana coba aya nu gancang aya nu kendor milih nu mana atuh geus kadale potongan ge pasti milih nu ngebut bae nu kendor mah hamuaina ge babaraha kali nek asup ka jero mushola sadak imamna eta teh jalan kendor hai bulap-bulap teh nya mah taraweh tampolah di juru pan maeh nama ngadadak kul be hamuai batur karun Allah maeh lagi Allah dong Allah paling main madu dutun di mautan rokok insyaallah tabarakallah dengan coba geh dengan lah ya urang mah perjalanan ibadahna doang karena itu dengan asana lamun teu ditulungan ku syafaat Nabi mah ya urang moal salamet ke jaga di alam akhirat uyuhan aya molod sedangkan lamun urang ngarayakeun muludan doang kieu deungeun samampuhna aya kendahareun jeung sajabana cik Imam Syafi'i radhiyallahu anhu man jama'a li maulidihi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya alahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asahallahu yaumal qiyamati ma'as syuhada'i was solihin wa yakunu fi jannatin na'im man sahabai jalmana jamaah anu ngumpul-ngumpul eta jalma tersebut kadulur-dulur sadayana dikumpulkeun baraya tatangga dikumpulkeun di hiji tempat tujuan limaulidihi ngagungkeun kana kelahiran Kangjeng Nabi wahaya alahum ta'aman nyiapkeun dahareun saayana ibu menang dahareunana ibu besekna menang senekna menang ibu senekna geus menang alhamdulillah geus ditongan papan nu aing mah cenah syukra doang main mah ieu cenah jeruk ge sabelah geus cor teh nu penting ai hayang kabagian kabeh mah jamaah ngarebu kieu nek di kumaha jang aluyeuh jamaah punya masya Allah tabarakallah ai geus eueuh deui manasib berarti ya ngumpulkeun jamaah doang kieu tujuan ngagungkeun kelahiran Nabi ngayakeun dahareun saayana gawe bagus di ieu tempat disambut ku gawe bagus urang ramah jeung sajabana cik Imam Syafi'i ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'as syuhada'i was sholihin jalma anu ngarayakeun muludan samodel kitu bakal diutus ke jaga di poe kiamat dihijikeun ma'as syuhada'i jeung jelema-jelema anu marawat syahid was sholihin jeung jelema-jelema anu saroleh wa yakunu fi jannatin na'im jalma tersebut bakal ditempatkan dina surgana Allah subhanahu maka mudah-mudahan hadirin hadirat sadayana khususna urang kampung dia anu keur ngarayakeun muludan
umumna urang sadayana nu hadir dina ieu tempat anu keur sarua ngagungkeun kana kelahiran Kangjeng Rasul. Muga-muga sanajan lamukut ku dosa, sanajan seueur dosa urang di akhir daripada kehidupan akhirat, muga-muga urang sadayana sing dilebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajuk Anur Jaya ieu hayang hasil ngarayakeun muludan kudu kumaha carana atuh kieu geus tuturkeun bae guru-guru urang. Urang manyahona kana praktek ibadah ti guru nyahona kana muludan ti guru ieu insyaallah geus memenuhi kana aturan. Lantaran cik ulama sakumaha dibahas dina kitab Madarijus Su'ud, wa dzalika yahsulu bi it'ami ta'am, ngarayakeun ngagungkeun kana kelahiran Nabi teh yahsulu bakal jadi hasil bi it'ami ta'am ku mere dahar. Ye dahareunana geus dibikeun ku panitia alhamdulillah. Ngan ti Nabi it'ami ta'am deung-deungeun mere dahareun teh hiji mere dahareun nalika ngagungkeun kelahiran Rasul teh kudu ikhlas. Ulah niat ngahutangkeun, ulah niat ngahutangkeun, ulah niat mayar hutang. Ikhlas sejak ngagungkeun kana kelahiran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon aya kitu Kanur Jaya eta nu ngagungkeun kasebutna nu muludan tujuanana tampolah mah ngahutangkeun loba deung-deungeun. Diondang ku kampung sabelah meureun muludan, dibere ku kampung sabelah dongdang 10 dongdang. Pas meujeuhna dibayar deui ku kampung sabelah nu dibere 10 teh ngan hukur mere 5 dongdang gugulutus kampung nu itu, maka berarti nu awal teh mere dongdang 10 teu ikhlas lantaran dibayar 5 gugulutus, berarti tujuanana ngahutangkeun dahareun, ngahutangkeun dongdang, ngaranna berarti teu ikhlas. Ieu nu dikhawatirkeun bisi teu meunang hasil ganjaran ngarayakeun muludanana. Pan aya dibelah ditu maka eta nu sampe pasea haliwu pan jaku gara-gara eta wasing hade deung-deungeun urang tampolah duang nu heueuheun horenganan mah teu en geus mere mah mere bae, bikeun mah bikeun bae, nek mere deui nek henteu tamah kumaha manehna. Urang mah tujuanana takzim ka Nabi, tujuanana ngagungkeun kana kelahiran Kangjeng Rasul. Nu kadua deung-deungeun awas sing hade ti Nabi it'ami ta'am mere dahareun ngarayakeun muludan. Pilih ku urang mun bisa mah deuleuh heula di tempat tersebut anu leuwih ngabutuhkeun kana dahareun. Sedengkeun lamun ku urang di titenan di kampung urang anu leuwih ngabutuhkeun kana dahareun, mun aya budak santri eueuh deui iwalti budak san. Ieu di dieu aya budak santri aya budak santri di guru-guru orang aya. Pacuan teu meunang kejo ta budak santri. Pan kunaon Kanur Jaya deung-deungeun ta budak santri makana kejo luar biasa. Boro-boro kasebutna kejo puguh mah cau atah gebeak. Dangdeur atah gebeak. Masya Allah tabarakallah eta kiai teu boga kebon dangdeur kunaon beak bae ku santri. Meledug bae. Boro-boro kasebutna beutina puguh pucukna ge telok naikeun pucukan. Meledug bae. Kalapa pantampolah buah kalapa nu kiai kabeuli deui bae kiai kebon kalapa geus nyan manehna mah geus nyiap-nyiapkeun jas geus di kamarna. Aduh, kiai urang kabeuli deui cenah kebon kalapa. Di belah mana? Di belah di kata cenah. Aing nyaho kamar jamayaranna. Eta ku si eta ku dibejahkeun di kudu nyahoan tah. Geranya jas jusna siap cenah urang. Lajupan kebon kalapa paling nage buruluk deh ini nyesa kayak ditongkuk ya di kontrol. Waduh dah dia aneh aing mah perang saker dibeli mah ila leubet kunaon ieu tinggal buruluk deh ini luhur
engke pan dewan juri namuh nama nu tukang ahli bicara na nu kadingan neangkeun aneh heuh ka ya kalapan naon bae cenah jauh buahan bae koreng maneh kan sok tukang ngalah awas nih hade deung budak santri cuan teu meunang jadi awas cuan teu meunang lamun pibahanan budak santri bahan teu meunang mending kula ulah dibere kejo teuing atahna bae kula aduh Masya Allah Gusti nu agung tabarakallah eta karasa deung-deung ieu teu kekebelana mah ya aya budak santri mah bisi hewan ka kula geus sae kendal lahar doang budak santri mah eta ngadoa be ngadoa aya budak santri ulah sok lolo jeranan kana kiai pisingit nunggu nah sama belah karasa ku kula mah heulah harna eta kiai ngadoa lojor-lojor teuing atuh pan geus lapar ieu mah teu lapar gerlak lapar ieu teu lapar eta hayang nungguan markas doa robana atina menipukan bekel ditutunggu bae maneh bismillah amin amin tampolah dibukakeun Pak atuh kula tah jeung babatan tah mana ki ajat aya ki ajat sok dibukaan ki ajat teh ngariang loba anu jaya loba bener sakieu kerlak kebel-kebel tinggi nu ngadoa barang tage kading robbana nah iya tereh pan geus atina mah tuh pidunya hasan apa nya dua sapu jagat teh mah awa deui robbana koreng lain nek atina pan eta loba robbana hab aduh sial gitu pun dia mah geus telok amina ge geus ripuh jangan kulapar beteung hayang da makana sing hade deung-deungan budak santri cuan teu kabagean awas sing hade nu kadua ti nabi it'ami ta'am ngagungkeun kana kelahiran nabi mere dahareun awas sing hade deung-deungeun mun bisa mah memeh dibikeun kabatur memeh dibawa ka mushola memeh didoaan ku dulur-dulur ku kiai-kiai urang wayahna urang kudu inget heula ka indung jeung ba nganteran indung jeung bapa heul dia urang dia cuan mulu dan tadi tenganteran indung bapana ya aya nu tenganteran indung bapana di dia mulu dan aya jelema pang dusun-dusunan naon sababna deung-deungeun kabatur bisa mere laku ka indung bapa teu bisa mere benar ieu ulah sok tibalik liang tai deung-deungeun ieu zaman kuari zaman tibalik liang tai mana tampolah ai kabatur hormat tampolah kabatur bisa mere tampolah kabatur duang nu heueuh lempang ge kuat susulugan roge punten ai ka indung bapa teu aya hormat jeung takdim sama sakali ku kieu bage deung-deungeun ai jarah beak Madura beak Banten di jarahan para wali di jarahan ai kuburan indung teu dikoreh-korehkeun acan caduh mungkuk haram jadah puyuh puntutan oretak-takan moal kudu nerak sapaat para wali moal lenggeuh karomah para wali ka jelema anu sok tukang ngalunjak anu jadi indung bapa sehingga kolot baheula boga omongan samodel kieu deung-deungeun mun jelema sok ngalunjak anu jadi indung bapa jelema teu meunang panghampura teu jadi indung bapa kaluhur moal kudu aya pucukan ka handap moal kudu aya akaran ka gigir moal kudu aya dahanan paehna pasti ceger moal aya nyawaan tah ya awak doang rada sumu ngagibri doang nek rada kasandingan kieu cuan ku karuhun ti dieu ya Masya Allah tabarakallah awas sing hade deung-deungeun awas sing hade sabab perjuangan indung jeung bapak urusan urang luar biasa awas sing hade sim abdi nek nanya ka ibu-ibu bo eta ngandung capeh henteu ripuh teu ngandung jawab nu kompak ngandung ripuh teu kunaon reuneuh teu reuneuh deui aing Masya Allah ripuh Kanur Jaya tangandung boro-boro geus gedena puguh semasa ngidam nageh geus macem-macem ngaripuh geunana ta anak karak ngandegna bage luar biasa deung-deungeun aya nu hayang tengah peuting hayang kana es kepro kitu Pak buat meningaan pan ripuh aya nu hayang kana buah coba ge petis buah tengah peuting terekel bapana naikkan buah bener jak pancik pamajikan anak
teu disorangkeun cenah ge si Dede sok ngacah bae. Atupan sieun bisi ngacah bae terekel. Bari teu make calana-calana acan Pak. Oh wah iya neng, iya mana ya buah mana? Disorot ku pamajikan teh eta aja herang. Insyaallah Gusti aku. Coba ge. Aya tampolah pan eta nungeun hendak bae ka salaki keur ngidam. Aya nu hendak bae aya. Masyaallah kadeulina teh beungeut salaki doang monyet bae. Oe asal ngelebeungeut salaki orolo utah. Coba ge, nek kumaha coba teu ngaripuhkeun bener Bu. Aya tampolah di nuku lagi aya hiji eta hayang deukeut bajeun salaki aya. Hayang jakelan itu aya. Kitu kena jadi naon ieu anak aya eta. Momen di aya nu kitu punya. Tampolah cenah ceuk bega aya nu nyiram hayang nyocol tai garing sagal. Gitukeun bagong aing nek dikumaha eta anakna doang kitu. Masyaallah Gusti nu Agung ripuh deung-deungeun tak ngandung kudu jadi anak. Geus gubrag ripuh sakitu ripuh nah 8 bulan dikakandung urang kudu jadi kolot geus gubrag ka alam dunya eta kolot hewaeun tatelok kana orok Bo. Hewaeun tatelok anak Bo. Telok deung-deungeun sugan bari eta ieu tah engko digugunain tah hayuh dia tah telok diciuman dirangkulan Masya Allah si anak bapak si anak mama dalah tage hideung si ducep si kakah hanyut hama Masya Allah sanajan hideung ge ku hook bae ku sonok bae eta kanu jadi anak ku saking dedeuna kanu jadi anak tengah peuting jumplang jemping tampolah sret pan ngising Bu bener Bu ngising orok anak urang teh naon hewa ta urang anak henteu deung-deungeun ku hook bae ta kana anak puguh mah tampolah pengorbanan indung mah luar biasa kana anak lain tai anakna bae tampolah mah tai salakina ge diurusan ku pamajikanna salakina bener hayang ngising tengah peuting nek kaluar sieun pocong sled bae ngising dina popok diseretkeun ka dinya kana anakna seret diudang-udang indungna neh si Dede cenah ngising tah ngising begitu diguarkeun ku indungna bari jeung rada sumula lanjung pan dibukakeun wow gede amat ieu De tai kabina-bina pas diguarkeun naon ja ieu mah siki hiri sagala siki jagong cik salakina meureun inah neng nek bisa ngarangsung aya salaki nu kitu aya laku diracun ge salaki kitu mah nya. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jasa indung bapa geus lain bayareun deung-deungeun. Luar biasa, makana sing hade kudu inget kana jasa kolot. Kudu inget kana pengorbanan kolot deung-deungeun. Lain bayareun lain ngan awas sing hade mun urang kuari keur boga milik wayahna milik urang sina tambah barokah datang kanu kolot jarah ulah gerak ka mana memeh merek kabatur teh ka indung bapa heula deug-deungeun awas sing hade indung bapa heula mun urang boga milik tanya ka hayang kolot emah hayang naon mah sok nanyaan ka hayang kolot osok osok nanyaan ka hayang kolot osok sing hade deung-deungeun tanya ka hayangna ulah tibalik liang tai geus sakarat karak ditanyaan atuh hayang naon geus sakarat hayang cager tanya kurang tanya tak kolot hayang naon mah hayang naon bah abi ne kadinya ye moal gede ka hayangna ge deung-deungeun naon sababna indung jeung bapa mah ka hayangna telok daekeun terbuka kanu jadi anak teu care urang mah tak ka kolot ditanya geus hayang ieu hayang itu tapi kolot jajal deung-deungeun ibu geus boga anak ibu isin teh takana anak isin tampolah hayang ngendong bae ge dinu anak teu kuat ku isin bae bisi nyarakahkeun bener-bener awas sing hade ta urang deung-deungeun makana sing hade tanyaan ka hayang kolot laju di urangna ulah gebleug ulah beleg nalika nanyaan kolot mah samar jol aya indung kan urang mah manek dahar abi mah boga cumi cek indung teh nyaho heueuh angseukeun indung mah paling lagi nyebut teh nyaho heueuh angseukeun abah nek nyeun kopi teh nyaho heueuh nya ieu abah ngopi tau lajiankeun
ulah ieu mah aduh ya kolot aing mah kabeh ge cara remi bego anakna deung abdi lain naon kara saya boga indung eta indung sok ku abdi aya keur aya milik dibawa ka pasar kah sok dibawa ku abdi ka pasar mah hayu hayang naon imah geura milih dibawa ka toko buah-buahan hayang naon mah mama teh hayang nanaon cenah ai ulah kitu geura mamengpeung di dieu geura ku abdi dipeserkeun ai eta naon cenah ceng nunjuk jeruk cek hate pan piraku tak indung teu nyaho kana sakitu-kitulah mentak na indung mah deung eta naon jeruk mah jeruk kilokeun ka 2 kilo kilokeun aya eta naon salak masalah kilokeun hiji waktu nunjuk buah melon bu ari eta mah ceng melon tama mah mama hayang sikina cenah aduh pan siki melon ayana di lain doang kaju mun kaju mah tinggal monglekeun bae ngarewas kan tukang dagang kak ieu duit abi eueuh deui eta hayang sikina bae endah dikorek atuh teu bisa ka acan di jero ieu sikina ngahutang bae burung ngahutang nu ieu kadenge ku indung ngahutangnya doh kacang abi nyaon teu kana kakak teu nyapuni pan padagang kumaha ieu geus rada bingung ya parananas awak ja kacoder pan minangkana nawaran kolot ieu duit geus eueuh deui uyuhan aya babaturan ngalewat naik ke mana cikula itu? Ih, kak, abi naik itu kan kakak. Naik naon? Perlu. Ulah kudu kan itu kan ya. Wocen abi kan naik kabasan eta abi naik hajat. Abi cenah mun naik miwarang pengawasan kak. Geus, di dieu bae, geus. Cik hate doang nama ieu nu mayarkeun melon. Nyangka cukup di cukup, geus di dieu bae. Begitu manehna balik sa. Tah bener alhamdulillah masih hampir 100.000 deung-deungeun alhamdulillah atuh melon teh cep 100 acan langsung diijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala harita keneh urang deung-deungeun sesakna masih aya keneh kasorankeun ka hayang indung alhamdulillah deung-deungeun moal rugi tanyurangkeun kolot moal masakan sing ada ya ka ibu-ibu ya ibu-ibu di dia ulah sokoret kami to pak lamun boga pamajikan koret ka indung bapak boga pamajikan koret ka kolot urang deung-deungeun ulah diarah pamajikan doang kitu meuning nyar teger nu gede balangkeun ka laut kidul sina dicaplok wae nah sababna atuh kabina-bina deung-deungeun bo ai kudu ngomong mah eta nu guyang tai guyang tiki lain ibu indung salaki geus gede bisa makaya bisa nyar duit urusan ibu atuh kabina-bina ulah sokoret kami toha deung-deungeun awas sing hade pirakunya gitu aita mah urang kami toha nu tibikang endah kami toha nu lalaki dika atuh piraku urang pada teu kaharti deung-deungeun jaktina nyorangkeun ka hayang kolot teh takdim ka kolot urang tujuanna ngahormat ka kolot ngangeunahkeun kana hate kolot ieu kaasup kana ibadah lantaran nyieur karido menjadi kolot luar biasa bakal kapanggih barokah di dunia kadituna ka akhirat mudah-mudahan urang sadayana meunang ridona Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal ulah geus sakarat-karat ditanyaan hayang naon mah bari ceurik gaduh hayang naon geura ngomong ka abdi disorangkeun ku abdi atuh eueuh geus kahayangna kita mah pan aya dongengna deung-deungeun jelema nu sakarat ditanyaan bae ku kolotna hayang naon pan ieu jengkel kanu jadi anakna cik bapana teh keur sakarat dah kumpul anak kabeh berhubung dari ananyaan baik ke aing hayang naon aing mah gerak kumpul heula dari ya geus kumpul bah ya geus kumpul kabehan aing mah cenah deuk hayang kana goreng tai waduh cik anak-anakna abah cenah hayang naon hayang goreng tai cenah kieu tah diraku kan jadi dongeng ieu mah nah dongeng ieu mah dongeng boga anak gebleg yo hayang kana goreng tai kumaha dah cik anak nu pangggeblegna bedah eta kudu disorangkeun cik kiai ge geus ngada-ngada eta diraku cenah eta dia mah dusun kudu disorangkeun eta laju cik anak numpang kolotan kudu tai sana teu naon hobi kudu tai sana cik anak numpang kolotan dah tai aing bae dah lantaran aing numpang kolotan nyer kekenceng
luar kekenceng sled bengising dina kekenceng goreng mana anak bikang goreng digoreng ku anak bikang surot wadahan diwadahan kala piring begitu nek diangseuhkeun ka hareupan bapana stop cik bapana didinya bae dari karumpul aing mah gerah hayang dipangasaankeun heulan nek dikumaha coba urang masya Allah gara-gara boga anak geblek lain ieu nanyaan ka hayang kolot keur cager ieu mah nanyaan ka hayang kolot geus sakar. Hadirin hadirat sadaya rahimakumullah, muga-muga bil wasilah muludan dina dengan ayeuna urang sadaya dipasihan taufik jeung hidayah ku Allah bisa ngahormat jeung bisa ngabdi kanu jadi indung jeung bapa amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu geus jamaah aya bari nyakanya panginten para hadirin hadirat sadaya rahimakumullah, sim abdi sanes kutu hoyong panjang lebar namun kondisi awak anu geus ripuhnya dengar dipaksakeun sakitu panginten anu kapihatur kirang jeung langkungna sim abdi nyuhunkeun di hampura billahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.